Sunda, bahasa Sunda, bahasa ibu orang Sunda. Sapopoe kadelani sesauran bahasa Sunda, kaindung jeung kabata, kalancek jeung kaadi, sing tarapi bari hadeudi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jenduk waktu nurahayu ninggang mangsa nu utama. Puji syukur urang tiasa petepang deui dina mata kuliah pendidikan bahasa daerah Prodi PGSD Universitas Nusa Putra. Ibu ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan karengrengan adi-adi mahasiswa nu masih sabar nyuprih ilmu nyiar pangarti sanajan keur nandangan sasalad COVID-19 nu masih narajang di wewengkon urang. Ngaregepkeun hartina ngabandungan kalayan daria, menyimak dengan serius atau sungguh-sungguh. Ngaregepkeun mangrupakeun hal anu paling penting dina pelajaran basa Sunda sareng anu sejena sabab saacan siswa bisa maca atanapi nulis kedahna tiasa ngaregepkeun heula sabab ngaregepkeun mangrupa aspek anu ngajadikeun komunikasi antara babaturan jadi efektif sareng oge tiasa ngadugikeun informasi kanu sanes ku cara ngaregepkeun informasi anu didugikeun. Harti ngaregepkeun beda jeung ngadenge. Ari ngadenge mah sok dianggap ukur proses fisiologis ti mimiti datangna sora kana kekendangan. Proses ngadenge mah lumangsung otomatis lain karena usaha, tapi ari ngaregepkeun mah mangrupa kegiatan anu dihaja. Ngaregepkeun ngandung harti ngabandungan nya-nya sarua hartina jeung menyimak tinu bahasa Indonesia. Ngaregepkeun oge disebut kaparigelan reseptif aktif sabab dina ngaregepkeun lian tinarima oge aya proses aktif nyaeta dina ngaidentifikasi sora, nyangkem, jeung nafsirkeun informasi anu katarima. Ukituna bisa dicindekeun yen ngaregepkeun teh mangrupa hiji proses mental anu teleb tur daria. Ti mimiti misah-misah, ngaidentifikasi, ngaranjing-ranjing, ngabanding-banding, nafsiran, nyarungsum nepi ka ngaintrospeksina. Pamaksudan jalma dina ngaregepkeun rupa-rupa. Upamana wae kalayan maksud diajar, pikeun hiburan, pikeun kasopanan, menang kauntungan, ngabangbalerkeun rasa bosen, ngabanding-banding pamanggih, nambahan pangarti, panasaran ku perkara nulian jeung sajabana. Upami dipasing-pasing mah fungsi atawa mangfaat ngaregepkeun teh bisa digolongkeun jadi opat.
nyaeta kahiji menangkan informasi nu aya patalina jeung pancen atawa pagawean. Anu kadua leuwih efektif dina hubungan papada jalma. Anu katilu ngumpulkeun data sangkan bisa nyieun keputusan anu sahade-hadena. Anu kaopat bisa ngarespon kalawan merenah kana naon anu kadenge. Paling saeutik aya 5 rupa anu mangaruhan kualitas ngaregepkeun nyaeta. Nu kahiji tangtungan nyaeta sikap atau attitude. Leuwih saregep ngabandungan jejer pedaran anu cocok jeung diri urang. Dina teu cocok teu panuju sok ngalembar homo upami besi pedaran papalingpang mah. Anu kadua nyaeta karep atau motivation. Sajeroni ngaregepkeun teh dibarengan ku sistem nilai ajen inajen urang sorangan. Dina rea pulunganeunana biasana sok beuki saregep. Sabalikna upama hate geus teu merean pedah asa teu aya pulunganeunana bakal ngalantarankeun leungitna karep. Nu katilu pribadi atau personality. Diri urang sorangan mangaruhan peta ngaregepkeun. Lamun urang kagolong jalma anu resep silih pairan pamanggih, tenget, boga sifat resep ngaanalisis, tetelepek, jeung sajabana dina prakna ngaregepkeun teh bakal beda jeung jalma-jalma anu pasipatana sabalikna. Anu kaopat kaayaan, life situation. Nu dimaksud kaayaan di dieu nyaeta kaayaan sabudeureun riungan, bakal leuwih bebenangan di tempat anu tingtrim, tibatan anu gandeng ku sora-sora nu matak ngaganggu. Anu kalima pagawean, role in society. Pagawean oge mangaruhan karena kualitas ngaregepkeun, contohna wartawan, mahasiswa, jeung saterusna. Pantes upama memerlukeun tingkat kualitas ngaregepkeun anu leuwih luhur lantaran pangjurung pagawean atawa tugasna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sadayana dinten ieu hidup bade belajar bahasa Sunda. Khalid bin Walid jeung Albiruni duanana siap-siap saatos puncak tema urang ngaregepkeun paguneman. Naon paguneman teh? Naon cik paguneman? Terus anu terang paguneman teh nyaeta obral, sanes obrolan antara jalmi A sareng jalmi B, ngobrol eta namina paguneman. Tah ayeuna hidup tingali dina buku halaman 14 aya paguneman judulna ngarengsekeun PR. Kumister dibaca. Dana dongkap ka bumi Irma bade ngajakan Ameng. Saur Dana, punten Irma mangga Dana aya kaperyogian naon. Saur Dana teh dupi Irmana aya abdi bade ngajakan Ameng ka Irma. Oh aya sok kalebet ke Irmana urang sauran heula nya. Dalam tidinya mana nyauran Irma, Irma ieu aya Dana nyamper. Kah ke sakedap mah bari nyumpingan Irma teh. Geningan aya Dana, aya naon Dan? Irma, urang Ameng yuk. Aduh, punten Dana, abdina bade ngarengsekeun heula PR. Nah, aya PR kitu. PR naon, Mak? Aya PR bahasa Sunda pan dipiwara ngadamel paguneman ku pamama. Oh, muhunnya hampir we abi hilap. Kumaha atuh pami ngerjakeun sasarengan PR-na. Hayu tah sateras eta Irma sareng Dana teu janten Amengna tapi jantena ngerjakeun PR. Tah ku kituna hidup sadayana
upami dipasihan tugas, upami aya tugas margi hidup mamarorang kali kene. Jadi tugas lu kahiji hidup selaku pelajar teh naon? Kedah belajarnya upami mamah miwarang kedah kersa, kedah hampang birit. Hampang birit teh naon? Daekan bahasa Sunda nama artinya hampang birit teh. Tah ulah berat birit, berat birit naon? Berat birit mah ngedul. Ngedul teh naon? Menih susah di piwarang eta namina ngedul. Tah itu mangga hidup baca kamus alit sareng kerjakeun ngajawab pananya. Sakitu kanu kapihatur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafnya ieu aya tongkat ajaib. Hai.